Ya, Nyai. Nyai. Kemana ada si Nyai? Nyai. Nyai. Kemana itu Nyai? Saya ngopi ada Nyai. Non Abah, kan gogoran wae. Kieu. Nyai. Naon sih gogoran wae? Kesasapu meureun. Gandeng ih, gogoran wae. Kan gogoran wae. Kesasapu gogoran wae. Hayang naon emang? Oleh kali-kali kami teh mana teh Nyai. Kami teh sekali kieu kopi teh. Ngopi sahatara. Masa ke usaha hayang ngopi mah. Pan abis kumaha abis usaha oge ai mana teh Nyai. Pan kami teh kieu awak teh. Ileungeun ke kat pikiran teh. Loba teh ngadije keur ngorana. Buru atuh kami teh hayang kopi teh. Ieu buru. Saburu teh para rusing hayang ngopi mah sorangan. Gitu mana Nyai tah. Ada. Ngalir ke jarangan. Buru-buru jeung meuli kopi, beas ka 13. Kabarlah. Kalau rusing di imah ge. Ada ketiga ngopi usaha tara. Kopi ngopi. Lagi bete, aku lagi bingung gara-gara salaki jadi gawe-gawe. Kalau teh ora kulin mulai berarti ngajak. Neng. Asa anu ngagoroan? Sahanya? Si Akang. Hari Akang teh di mana? Pasti kidul kami teh Neng. Kadang haja ulin ngadon ngopi. Atuh gerak calik Kang. Ai mana di cari ku masa kami. Ayo Akang calik. Apa calik mah ieu? Eta ya pakaian teh. Ari Akang teh emang di mana? Pasti kidul Neng, ulin. Boga awak dipuger leumpangan wae. Ke atuh kan kami teh aya ngopi nu ngawulaan kieu. Emang ayu di manu itu? Ya mana? Nanu kolot. Ai palit kolot. Para kami minta kopi gitu teh nyang sorangan. Atuh kumaha teh pelit mah da. Ai Akang teh gawe-gawe mah. Atuh rek kumaha gawe kami teh kieu kieu. Emang Akang teh hayang naon? Hayang kopi kami ka dieu teh. Kopi doang jauh-jauh ka dieu? Hayang ngopi laliri teh. Ya geus satu Kang. Neng mesen kopi nah heula nya ka warung. Ji kami teh kuat teh. Terus Akang calik we na ieu nya. Aduh ya pamajikan anu ieu mah anu urang bager pisan geuningan kami teh. Anu kolotna borora kita wae gawe kami kieu ge ampun aing Mereka lawat teh ayo sumpah tengah lagu. Haji Asup bro, ini aya tamu. Enak cek. itu Haji yang kopi. Kopi pasti dek nganyuknya. Kamar kita dibayar ngan nganyuk wae sih. Kumaha tuh Bu Haji aya salaki urang teh gawe mah. Gimana tuh Bu Haji? Tuh aya dek ngahutang mah ngabageran. Giran ngahutang mah ka warung dieu. Dek meuli mah ka warung ditu ka katur. Ya lain masalah gitu Bu Haji mah urang boga duitnya pasti bayar. Iraha ngomong doang. Ya aya salaki kitu wae aya nama geringan wae.
Geus tungguan atuh. Kabina-bina teh Bu Haji teh. Bu Haji teh kuisa. Ya, kopina. Panas keneh. Tah, ari nganyuk mah kopina geus satengah. Itu kudu naon ieu Bu Haji najan sakit yang pentingnya salaki urang bisa ngopi. Heuh, atuh aing ngahutang kudu tahu diri we. Heeh, ke Bu Haji diomongkeun jeung salaki. Tong poho tah kurang dicatat geus. Heeh, catatan wae nya. Geus 200.000. Kudu dibayar minggu Gusti, hareup. geuning ku gede. Di kamari nyokotan wae meureun. Heeh nya. Dengan sanggup. Yang geus Bu Haji balik heula nya. Oh, jor balik. Ngan ngahutang teh ngahutang we. Unggal poe. Warung teh bangkrut eusina teh meureunnan teh. Beak dihutang. Boga kitu tah dicandung. Ih, si Akang teh tadi jem kopi malah molor. Hah? Hah? Kalah hees. Ya kopina ya. Ya kopina. Mana? Nuhun Ini panas ning neng. Ya udah panas Akang, atuh lana launan. Aduh, ya Allah. Hidup ieu ge geuningan ieu. Teulah ge nikmat geuningannya. Ya kumaha teu nikmat. Menang hutang. Tapi kan kia ya paribasana mah neng. Nikmat mana yang kamu dustakan? Masalah gitu kan, ngaran hutang mah kudu dibayar. Tadi dia Bu Haji geus memelan wae cenah. Hutang urang teh geus gede. On ge dibayar. Kumaha mayarna gawe ge hantu. Aduh, pasti tolong mana meuli ya Pak ieu teh aya nu ngahutang saurang ngarugikeun warung. Dagangan abeak tapi duit eueuh. Aduh, heunya teh boga cai-cai acan ieu teh. Kudu kawahangan ngaret cai ieu mah ya. Jangan ember heula cepat kada. Dilebet. Akan boga pamajikan 2 usaha Mataram. Kopi mah beuki, barang dang mah beuki. Oke, jengki wae hirup teh. Kira rek maju. Dicandung teh dicandung. Sebentar rek bahagia dicandung. Sebenarnya mah capek dicandung teh. Ka Cirebon ka Bandung ka Jakarta. Nah, Aceh Haji teh launan. Hareurewas wae Ai maneh mumun teh nulungan. kumaha nulungan tuh urang teh nyaho jujug ragad. Bener nyari ya mah. Maneh keurna mumun Aceh Haji. mumun tulungan coba aya nu labuh teh tulungan. Maneh nyari Boro-boro nulungan. Maneh mah maneh Teh sih kaboro cuman eta. urang nyeseh. Icik mana eta tuh. Kaheurinan wae. Awas heula. Atuh Aceh Haji ngan heureun mah urang teh nyeseh di dieu. Heeh, ieu arek ngacai heula ieu teh boga cai-cai acan saged cebok. Aceh Haji mah ngadiri wae. Aduh, mumun anu nyari bool euy. Ya, sanajan bool nyeri ge ieu teh. Aya picaritaeun ieu. Naon atuh nu ceritakeun? Eta, kan maneh teh meureunan dicandung. Nah, Nya dicandung. heueuh ngadenge beca cek kadang cenah dicandung cenah maneh teh. Ya teh di pamajikan ngora. Kunaon? Emas lagi meneh rembel ka dieu.
emas pina pinu ka warung tadi kuat ngaborong karena kemarin salah mana gitu tuh boro-boro orang mah emas rembel boro-boro rembel rapel ge henteu emas dileungeun. iya cek ayo jadi nu kolot mah kudu tegas kenapa ilmu ngora dinyanyi nu kolot nu disangsarakeun atuh keadilan pisan di dunia ini ayo salah kudu adil atuh kanu ngora jeung nu kolot teh Kudu mah kitu kudu adil kanu ngora kanu kolot. Urang teh nek tegas da kumaha karunya sabuna teh geus kolot ikut batukan wae. Cek meuyeuh kieu wae. Sampeurkeun kasih sarong teh. Wah, mending sampeurkeun. Sampeurkeun gitu? Tampo emas nanti mah di ujung ieu tah nepi ka ujung dieu teh. Kararoneng. Bener ieu mah kudu sampeurkeun. Bener ieu Cah Haji. Bener. Ieu tadi oge ngaborong kuatan 2 karung paya beas. 2 karung cek. Cenah. Ya ampun. Kopi betul mana ngapoe eta teh kopi teh. Mana mah tempatna teh sangsara pisan. Tempo si Saro mana hirupna teh mani kosa teh endah pisan. Di sandung ku salaki maneh teh bener. Kurang ajar. Awas nya teh aki-aki. Cang-cang yo. Pokoknya mah sampeurkeun si Saro. Bener cek orang sampeurkeun. Bener. Cah Haji mah bener ngadukung. Sampeurkeun ah. Yuk, geus sampeurkeun ka ditu. Alhamdulillah. Raribut tah sia. Mulai nu ngahutang di ka warung aing. Aku salah kos kitu mah ngan di pae. Ngaripuhkeun pamajikan. Yuk, kunci heula ya. Nyangkut. Kan nyangkut yuk. Ya, nyangkut lucu barang lucu. Nya teh heula ayo teh cepet barang kaki Saro. Lucu sia mun teh heula. Lucu. Ku berat-berat teuing si Ica. Sia mangan teh heula wae. Buru Cah Haji ah. Amarahna geus nyedek. Aing nek labuh mah teh tulungan aja. Tuh. Kok salah gimana jeung si Saro? Mani bener-bener mesra. Hai mana sangsara kacai ge mani kotor kulit tekak urus pakaian leding tuh sampai si Saro mana bening kudu dicangkang man buru tadi tuh kudu di video ke tetangga aing ngeraribut asik udah dicain lagi. Siaknya ngenahan ada 2 anan. Aing teh isuk teh kamari peperen nguah piring. Terima kasih banget. Aing berang penting nguruskeun sia kopina naonna pakaianna segala endah sangeuneuh-ngeunahan jajak saleh teh ka dieu. Sia mumun jauh-jauh ka dieu sia nek ngadol nyarekan aing doang, hah? Sia naonan sia ka dekat dieu, hah? Dalah salaki sia mah bahagiana jeung aing. Ngopina na ieu naonna ku aing diuruskeun. Naon balik ka imah sia mah kopi ge tara aya. Paling ge di imah sia mah aya sepantun bila doang. Kitu ge maksakeun. Sia teh bangsa ukur nyunuh kopi. Hah? Beredaang. Aing teh kamari. Hah? Manehna gering, ku aing diuruskeun. Mana saya teu nguruskeun ieu? Sagala endah ku aing dilakonan. Ka geringna ku aing diuruskeun. Sia teh bang saukur nyunuh kopi doang, nyuguhan kopi doang. Kumaha ge aing mah nu ngora. Susu aing mah gede, mangkos susu sia leutik. Sia ayeuna ge kumaha, hah? Hayang sia kumaha. Sama ngeunahan Saro, hah? Nah naon ge dibelikeun aing teh isuk medur segala naon usaha ieu naon ieu teu dibelikeun. Emang aing oko sia mah gawena gawe naon sama pagi ka sawah doang ngarambet. Hah kitu ge ayeuna usum halodo, mang sia da gawe naon. Mang sia ladang sawah aing kieu-kieu ge boga usaha. Salah sia takkan bertahan di mah aing ge. Ku aing disuguhan naon ge aya.
mangkos di sia timbang aya goreng tumbila doang. Sarok, aing nguruskeun aki-aki, ti cageurna, ti sehatna, segala kebutuhanna, Maneh naon teu ngurus-ngurusin ieu? Si aki-aki teh nya ngaganggu wae. Mana nguruskeun sia? Geuring ti diuruskeun, aing nguruskeun. He, aing mah kieu-kieu ge, nu ngora mah kudu dihareup. Aki-aki ku aing dikelonan. Harap jadi supir. Dikelonan ku aing tah, aing mah gede mangkos sia leutik. Ku aing wae. Ku aing. Ikan sake aing. Sakit sia, saya nguruskeun teh ka geuringna. Nguruskeun. Henteu, teu ngurus-ngurus. Ieu mah sake aing kumaha aing sake aing. Nah jangan sake aing geus rewet ge. Sake aing. Sake aing. Saya nguruskeun teh ka geuringna, Henteu. Aing nguruskeun. Hah? Nah jangan aing teu nguruskeun ge aing. Aing boga hak. Kopoe jeung sia, aing sebutuh jeung sia. Aing sebutuh aki geus geuringan kitu.